riji anu teu disangka-sangka. Anu akhirna ieu kiamat tadi gotong royong kusadayana eta santri dikamekahkeun, didorong ku sakabeh santri mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima. Alhamdulillah kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci. Paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan selamat kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Barang gancang riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci. Santri kabeh euneur mapagkeun kiai. Ki Ahmad geus ngange sorban putih, peci putih. Eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad. Barang dong kapal saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangis sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad. Ibu Ramana mah kantenan sumawana. Dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh. Keur mah jadi kiai geus jadi haji santri nyangkin nambihan. Syariatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana buah asupna bapa teh. Alhamdulillah